bentar lagi Piceng dateng. Nggak kebayang gua jalan-jalan naik motor gede. Pokoknya ntar gua mau pamer ke depan Sekia sama Fitri biar tahu rasa tuh bocah. Pasti bocah berdua pada ngiri nih ngeliat gua jalan. Ah, udah nggak kebayang. Kadang diajak jalan malah molor atuh yuk. Piceng, kapan datang? Karak datang. Ayo ih jalan. Ayo siap. Buset, bawa apaan ini si Piceng? Pan malah bengong sih. Ah, enggak gua. Katanya lu bawa motor gede. Ini apaan, Ceng? Ya motor lah dia. Motor. Oga, gua naik beginian. Buset, kiamat iro dia. Dia iso kunaon? Kunaon. Katanya mau bawa motor gede. Ini apaan? Rongsokan gini. Apa penting mah bisa lempang. Ah, Oga, gua naik beginian. Lu pikir gua cewek apaan? Udah sana lu pulang, Ceng. Embung ah, aing jalan jeung sia. Idih, Oga amat gua naik beginian. Cuy, jadi najis. Amit gua naik motor kayak gituan bisa gatel pantat gua. Astagfirullahaladzim Rodiah teh nyangka aing ka sia. Aduh, lebih aman lah. Biak, jangan terjadi Rodiah. Piceng itu. Assalamualaikum. Salam. Ngeunah Ceng molor bae. Gandeng sih jalani lah. Ih, kitu amat sih Ceng. Mabur tuh sih, amun teu mabur dibacok kuy. Ai, main bacok-bacok bae. Daek sih di penjara. Ah, terus ini nangis penjara ge geus tanggung ieu mah. Ai sia kunaon Ceng? Wah, bebe aja ulahnya. Ditanya mah ngalamun. Dihina awewe sia Ceng. Ih, panyaho nya. Bener kan dihina awewe sia? Hojel, kan sih bisa nyaho sih. Wah, penyakit budak ngoran naon deui atuh ai lain eta. Hojel, pusing aing ieu, asa yang bunuh diri aing dihina ku awewe. Jadi laki teh lemah sih Ceng. Bang dinya nyari segala bunuh diri. Lokos tai sih Jel, sia pernah teh dina awewe. Can pernah kan sia, mun geus pernah jadi jasa sia. Heunya. Ceng ulah eleh akal atuh jadi laki mah. Terus yang kedua kumaha deui Jel, sugan bae geus bunuh diri mah tenang. Ulah bunuh diri Ceng, pusing serem setan sia. Tah, teu ngaruh. Ya Ceng kadiri deh, geng boga cara. Naon? Kadi ieu be atuh. Bah, bener Jel. Bener lah Ceng, masa nggak bohong. Sia nyaho tempatna. Sia hayang nyaho, salah sia naon. Pi sebutkeun bae ambe aing bisa introspeksi. Bobogohan jeung sia mah kos bulan puasa, lapar. Kunaon sih Bang Udin? Kagitan bae. Sia isuk-isuk molor bae, lain usaha. Ieu keur usaha, Mang. Usaha molor sia mah. Ah, geus lah urang kebalik, Mang. Mal bener ya Mang Udin mah. Sia anu teu bener mah isuk-isuk molor. Dadah, geus diputuskeun teh moal ki ati ai. Pikri, udah ora cap naon bawa sia. Isuk-isuk sia lain usaha malah ngagedekeun molor. Waalaikumsalam. Ih, saya ngucap salam. Sia lah, masa aing. Wah, bener cak jalani ieu mah dukun sakti. Di dia tong diukna di dia tong. Aing nyaho permasalahan sia. Ah, nu bener, Mang. Ngomong naon sia? Kan kes Bang Samsudin. Mamang, panggil aing Aki. Kunaon? Sieun sia naleubeut aing. Henteu ki hampura. Aing nyaho sia dinyeri awewe kan. Buset, langsung ka intina bae sih. Bener-bener sakti Aki. Hayang kumaha sia keur ngomong ka aing? Intina orang hayang kena awet boga di Mang ka urang. Urang geus nyeri jasa, Mang. Ngomong naon sia? Panggil aing Aki. Henteu ki. Babari, yang geus ki langsung bacakeun bae, kena bogeun di ka urang. ai sia goblok. Sebutkeun ngaran awewena saha. Sakti mah kudu nyebutin ngaran meureun. Aing mah bisa bae, tapi nyasar baik geus sia. Ki pan bisa nyasar. Ah, ulah loba bacot sia. Geus geus bejakeun saha ngaran eta awewe. Siti Rodia. Hah? Siti Rodia, pemajikan Jampang lain. Aki lucu bae deh, geus kira bacakeun ngaranna. Babari eta mah tong. Sia siam teh ieu na. Dijeun ka edanan tong aing awewe ka sia. Sanggup henteu? Tadi di amplopan keuing bara duitnya. Ngalamun di dia. Sanggup henteu? Sanggup. Tuh, cokot sesuatu di tuangan sia. Ulah loba bacot cokot tuh.
Ih, patung. Jelema tukang pelet apa tukang santet? Waduh, tuh yakin atuh aing jadina. Kebal amat sia nyokot ke harapan aing ge. Ayo nya Ki. Buruan bakal dia, amang sia nyokotna ti Cilegon. Oke. Ya Ki. Sia siap kan? Waduh. Mana keraya pakuna? Oh iya. Tadi saha tong ngaranna si Torodiahnya. Wah bener kok saya menyantet lain melet. Lambat yang mau nangis ngaranna. Terjadi Ki. Nah sih Mang. Sore sia molor. Ai, di mana ting bola sih Mang? Kitan bae. Di mana be? Pan aing mah sakti. Pret, sakti. Ai sia ceng, sore-sore kieu ngagedekeuna HS bae sia. Emang teu meunang. Teu meunang, lain waktuna. Yah, teu meunang iku Mamang. Atuh urang mah bebas waktu-waktu urang ke SG. Sia di bejaan ngelawan bae. Boloon sia HS sore-sore. Ai, cara mah di masjid tuh, cara mah di mimbar. Pan sia di bejaan ngenteng bae. Cara tak yakin imbul di mana bohong ngaganggu yang hes bae. Kumaha negara dek maju tuh, budang arona yang malolor bae gawena.